Hidup di ujung usia orang tua merupakan hal yang paling menakutkan bagi seorang anak. Mama, Bapak, hidup duaan, pupunden ati bebelahan nyawa abdi duaan. Mah, hapunten abdi tina sagarupi kalalepatan sareng kaluluputan kanu jadi indung jeung nu jadi bapak. Bapak, hapunten abdi bahwa bilih salam ieu seueur pisan kalalepatan sareng kaluluputan kanu jadi bapak. Beral kasep gelis geras sorang kabagjaan anu sanyana dina rumah tangga. Mudah-mudahan hidup doaan tiasa dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Anu kahiji mangga suntangan kasih mama Neng Silpi Afarid ditangkep mamahna. Sok bismillahirrahmanirrahim. Suntangan kasih mamah ditangkep si mamahna. Mangga mama harewoskeun boh bilih salami ieu boh mamah boh murang kalih mamah seueur pisan kalalepatan sareng kaluluputan sok komo anu jadi budak toleh sentak sengor kanu jadi kolot lamun aya kahayang teu beunang diengke-engke teu beunang dihenteu-henteu. Mudah-mudahan ieu teh lawang panghampura anu jadi indung jeung jadi bapak tiasa muka. Rengse salajengna rengse ti si mama ngalih kasih bapak suntangan kasih bapak. Sok mangga teh Silvi suntangan kasih bapak ditangkep si bapana. Singkia teh Silvi mangga silih lubarkeun. Sok ditangkep si bapana ku teh Silvi rangkul si bapana. Afari bapak mangga harewoskeun titipkeun nu janten putra oge putri kakasih bapak. Rengse teh Silvi kia teh Silvi mangga salajengna ngalih ka bapak oge mamah mertua. Mangga teh Silvi ngadeg heula sakedapan. Sok tuh si bapak mah kumaha toleh nganteur. Mangga rengse pak. Sok lungsur ka handap. Mangga Afarid calik di tengah-tengah, teh Silvi calik di tengah-tengah di cepengan pandangan mamah oge bapak. Rengse anu kahiji suntangan ka mamah mertua terus ditangkep mamah mertuana. Mangga mamah dititipkeun ku mamah putra oge putri kakasina. Oge salajengna suntangan ka mamah bapak ka bapak mertua. Mangga
Aya naon? Kumaha? Hoyong saha anjeun. Atuh sanes tataria. Mohon. Wios nyawer oge wios. Wiosnya. Mohon. Anu gaduh wedding pengen tadinya. Mohon. RA wedding. Aya pamunut cenah teh bos RA wedding mohon. Bili bade banjuk mangga. Hoyong saha anjeun? Sok kapayon adika. Aya saha anjeun? Tinu kagungan. Teu bos besaran cenah mohon. RA wedding. Salira bos RA wedding adi anu bageun sahangat anjeun duh aduh manis imutna salira kagungan saha kasete kabina bina aduh 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 saha salira kagungan saha kasepti kabina dina aduh 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 saha anjeun asaha 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 nu saha saha anjeun bos komen eta lemur anjeun hayang terang kabumina nah saha nu gaduhna saha anjeun
aduh aduh saha anjeun saha 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 nu saha nami anjeun asaha 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 nu amana 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 di mana lamur anjeun hoyong terang kabungina nah saha eta nu gaduhna saha anjeun alah eta aya aya alah kumaha jalir janji cenah adika kela 1 2 3 4 5 oh aya 10.000 ewah dah sok yang gelejengkeun we hanjuang beureuh Sorabong kaoka Hesti Wedding disarangan ku Ii Fitri Wedding RA Wedding lengkah urang munggaran basah tepung panangan dinarungkeun paguneman jero dada dua angin gunung magehan alam impian langit cedeng halem basah lengkah napudungan saksina hanjuang beureuh napudunan girimis mahatkeun deudeuh sayuh hapayung ratu jejantung sayuh hapayung ratu kedung sayuh payung hatengah bimbang sayuh payung kabare lengkah urang munggaran basah tepung panangan dinarungkeun paguneman jero dada dua angin gunung magehan alam impian langit cedeng halem basah lengkah di tangguh murukeun napudu
saksina hanjuang beureum napudunan girimis mahet kedede. Lagu teh mancanagara gara-gara ku pop Sunda geus nyebar ka mana-mana gara-gara ku pop Sunda lagu teh mancanagara gara-gara ku pop Sunda geus nyebar ka percaya abdi rek setia sing percaya abdi rek setia. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin panganten paratos aya di payunan urang sadaya mama. Janten rupina urang laksanakeun sawer panganten lah di palihan handapnya. Mohon mangga kangge sawer panganten sejadi laksanakeun di palihan handap pagar ayu pagar bagus keluarga besar mangga di haturanan. Urang sasarengan sekali ngalaksanakeun prosesi acara sawer panganten. Kangge panitia nyuhunkeun korsina 2 di palihan payun. Payung kangge nyawerna oge mangga dicanak di juru rias di palihan pengker. Siap, sadayana tos siapnya. Oke, dikupingkeun heula pamita acan aya aba-aba tong waka dialungkeun. Bismillahirrohmanirrohim nyebat asmaning pangeran. Bismillahirrohmanirrohim nyebat asmaning pangeran. Nedapa jiat pangraksa ka abdi sadaya malah mandar manfaatna
kanu gelis kasep doa naki hidup kenan jarana bagja antuk rabi jatuh rami bukan lambaran carita gelis kasih ngadratina rumah tangga jematna ngawalas asih antara hidup duaan umalali kana kawit antep tetep tepung rasa numeli asih mandiri ngancing asih lahir batin ayeuna nyana wae tuku asmana ilahi bismillah jahit jangan mana rohimanu di pamri ngambahiru rumah tangga kenging rahmat tiang widi tumut kenapa bagas sepuh tawisa hidupmu pusti kunci gedung kebagjaan ayah di sepuh utami mundut mah anggur doa nasangkan mulus laki rabi tah ayeuna kanten ti mama pangetan mah mama dilajak Pakaulan engnya ya kasih bapak ulah jantan tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan urang pungkas teteh kurajah pamunahnya tuntas ya pakaulan teh bismillah damawita mugi gusti nang tayungan bapak hajat ibu hajatnya ulah ayah kakirangan anakin junjunan kalbung bagaya hidup ngahiji gelis kasep ibu saja aya di saku utami undun mah anggora doa sakang trim lahir batin amin ya robbal alamin mugi gusti nah tayungan amin ya Allah ya robbal alamin siap oke pami aya kenging ieu informasi aya boh bilih dinu artosna aya nomor oge aya anu sapertos kieu tiasa dilirungkeun di payun kumargi ieu kirang langkung aya artos 5 juta rupiah dipotong pajak wur awur artosna di awur-awur wur awur termena di awurku awur ke wur awur di kada
Hajat awurkeun Pak Hajat. Bu Hajat kodok di awur deui awur artosna di awur Siap. awur paramena di awur. Pager Ayu, diam dulu, diam duduk manis. Nah, ini kan hari pernikahan Sylvia sama Farid. Ya, Nah, ini ada keterikatan saudara enggak? ada kita Yang ini siapanya? Saudara. saudara ya, Ini sama tong molotot atuh. ya Sama yang ini sama. Nah, jadi kan hari ini hari pertama Sylvia sama Farid mau nikah. bukan nikah, udah nikah mah mengawali rumah tangga. Nah, dari saudara-saudaranya mungkin ada kata-kata, pokoknya kata-kata hari ini lah buat Sylvia sama Farid. Ada Siap. ya, semoga Siap. sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus Semoga rumah tangganya langgeng. amin. Sampai selamat ya, berhidup semangat. Ini baleloli terus. Terus Dari kita mah semoga langgeng wihnya kita. dan cepat diberi momongan. Poin kita pokoknya. Ini ngomong-ngomong belum nikah adanya. Belum, aku baru lulus SMP kelas 3. Oh, kelas 3 tapi udah ada calon mannya. Alah niruwas. Ya jadi intinya gitu mungkinnya. Iya. Doa terbaik ya buat Sylvia sama Farid. Bye bye. Bye. Nah, itu dulur kata-kata dari saudaranya. Itu Bu Hajatnya. Bawa mau dibawa nih. Bu Hajat. Kata-kata dari saudaranya. Jadi Terkait dengan tiungkul lah, orang bujur. nah, jadi ini lokasi ibu-ibu sama bapak-bapak DPR di mana sih ini? Dangder ya. Nah, jadi seperti biasa di acara hajatan penuh dengan kesibukan masing-masing. Jadi kebetulan ini ya baru keluar dari sarangnya di sini tadi kelihatan. Jadi ada 4 penampakan mah. Jangan penampakan itu. Aduh. Masuk sedikit panas. Nah, jadi kan tete-tete cantik hari ini kan tadi udah kita saksikan ya, Teh Sylvia sama Farid udah sah ya. Hari ini kebetulan di resepsinya dan tadi di akadannya. Mungkin dari teteh-teteh boleh diperkenalkan dulu sama teteh siapa yang ini? Nama aku Nika, temannya Sia. Temennya ya, temen lebih spesifik lagi. Teman dekat. Oh, teman dekat. Kalau yang ini? Nida, teman SMP sampai Oh, sekarang. oh, kalau yang ini Aku Sani, teman sebangku ya. teman sebangku. Ini sombong. Kalau yang ini? Halo, aku Imas. Aku teman SMP sekaligus SMA-nya Sylvia. Nah, oh iya, jadi ini kebetulan teman-teman kecilnya mungkin ya. Seperjuangan lah. Iya. Mungkin kata-katanya buat Teh Sylvia sama Farid untuk mengawali rumah tangga ini gimana? Semoga Pia dan Farid menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Makin harmonis, jangan banyak berantemnya. Amin. Hanya masing-masing. Biasa-biasa ya tuh teh meni emosi. Terus lanjut, boleh lanjut. Cepat dapat momongan setelah. Amin. 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 Ada lagi kata-kata hari ini?
Nggak ada ayang. Kapan nikahin aku? Nah, ayang ngapain nihakin aku cina ayang. Ya, kapannya? Kapan seriusin aja Nah gue jadi ya? bentar. Nah jadi itulah ya kata-kata mungkin doa terbaik buat Sylvia sama Farid mungkin ya teh. Dan semoga teteh-teteh semua cepat menyusul ya. Amin ya Allah. Terima kasih teteh waktunya. Bye bye. Ada ini bahagianya. Mak. Sok patuduh-tuduh. Nah dan kieu mah ayeuna teh kan tadi parantos ka Uninga nya Teh Sylvia sama Aparid parantos sah gitu nya. Tak ayeuna bade ngawalan rumah tangga mungkin ti sepuh anu tos pangalaman aya mantra-mantra anu paling jegut gitu. Mangga Ibu Teteh Ya, biba doana we cing langgeng. cing langgeng amin mohon teras Mawadah warohmah. Gaduh momongan. gaduh momongan teras mah Sakinah mawadah warohmah. amin ari mate punten mah sareng sahana Orang wargina oh warginya sanes nenek sanesnya sanes. oh mohon warginanya alhamdulillah painten gesit gitunya janten di dapur teh nya punya kegiatan masing-masing ya mah wilujeng tugasnya mah Iya. nah iya si Kang kana piring enak mah aduh alhamdulillah hatinya rezeki mah di mana Amin ngan nyarira ya teh Pak. ah wios cing ikhlas wios Jadi ngan kadaga terus bijil kesa. wios ikhlaskeun we nu atos mah atos etong di pikiran Nah eta sip waduh well. wilujeng tugas Kang Siap. nah iya tadi ti ibu DPR ayeuna bapak DPR na ti bapak dapur nya apa terang abdi ge nuju ngulek nasi eta teh Pak ngan ku abdi bade ditaros we kenapa sareng saha Pak sareng bapak saha Iwan. Bapak Iwan sareng wargina pengintennya nah Mang oh pamana nya pamana ti Sylvia pengintennya Sami dua. oh sami mungkin ti Pak aya naonnya sanes doa-doa lah mun aya ieu lah kanggo Sylvia kanggo tapi sareng ieu Aparid wejangan penginten Pak Gua kala bileun itu teh. kumaha Pak Kada eta. Ka bapak koko lah. ah poho nah ieu si Akang ieu nu ngulekna di handap ieu Kang Ya, santai Kang sareng Akang saha ieu teh Koko. Akang Koko kaleresan mangna ti Sylvia nya. Nah, Kang Akang datos pengalamannya tina rumah tangga mah. Janten ieu mah harapan Akang kanggo Sylvia sareng Farid kapayuna kumaha tah. Ya, mugia si langgeng. Amin. Amin. Kita pakai truk padung teh. Amin, amin. Nah, jadi Akang tos gaduh sabaraha bati Kang? Tilu. Kami istri. Nah, hiji istri mah. Hiji itu biasa-biasa we Kang menisieun kapanggih. Dari tulang cileun. Bari cuak. Hiji istri. Oh jadi nu ieu mah painten doaan pangsaena paintennya Saena we. kanggo kedua mengkelai. Nuhun Kang Koko waktosna. Sami. Nah jadi itu ya dari kedua pamannya jadi ini mah emangna nu teu bertanggung jawab ieu mah. Tidak ada kata-kata cenah. Pokoknya susah diungkapkan cenah lah. Nah itu dari pamannya dan tadi di sini ada sebagian. Bagian catering, Pak. Nah mungkin ini yang lagi ngulek-ngulek. Jadi seperti biasa dulur ya kalau posisi di dapur itu ya seperti begini. Punya tugas masing-masing. Ada bagian nasi, cuci piring, ambil piring. Ada yang lagi goyang inul. Nah, jadi di sini nggak tahu bisa diajak bicara atau enggaknya, siapa tahu enggak emosi ya. Takut dibelentrangkeun cukil. Nah, jadi ya beginilah ya. Karena sebetulnya ibu-ibu DPR itu yang paling
di ini ya, kalau di hajatan itu, karena betul-betul harus maksimal untuk menjamu para tamu. Jadi kesibukannya juga ya masing-masing lah ya. Teteh duaan aya nu bade diucapkeun teh. Moal wae. Upami moal didenda. Nah, jadi begitulah ya. Mungkin nah semangat mau mayun ke kamera. Kesangan can di make up. Nah, jadi itulah ya. Jadi takut mengganggu juga ya, semoga lancar semuanya ya. Nah, jadi itulah ya, dulur keadaan di dapur seperti biasa.